Sirawing Nitis. Sorot Panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa, kitu nate lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Romansilat ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Sirawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung muterkeun paneuteup kasabudeureun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka Sirawing. Sirawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yat-Er, teknik jeung editing garapan Nopan Cahya Lagawa, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Dewek kakara ayeuna yo, nya kakara ayeuna dewek ngarasa yakin karena kehebatan ilmu ilaing jalumpit. Hebat, nyan hebat ilmu ilaing, oi. Bisa ngarobah si Aji Sutra jadi Sirawing. Dewek sanajan bener dina hal ilmu silat jago, dina ilmu anu kitu mah terus tenang. Dewek taluk, oi. Masing eta mah boga kaahlian jeung kamampuhan Kang ngan anu kieu nu bisa dibantu ku kula mah ari gelut mah kula apan teu bisa Kang. Dewek oge tak ngarti. Dina urusan gelut mah memang dewek bagianana. Ngan ke kira-kira mah kula warga Sirawing euy. Maksud dewek teh moal bisa ngabongkarnya karena rahasia si Sutra. Tak si Sutra ayeuna jadi Sirawing oge supaya sang Hyang Roban oge kasamarannya ngan moal bisa lila nu mata kula waragana Sirawing kudu dibawa ka dieu. Oh, nya bener.
Ieu tempat geus ditumbal, hartina moal bisa ditembus ku kakuatan ku Sang Hyang Robannya. Tah. Nya kitu nu matak ayeuna mah urang dagoan we hasilna Aji Sutra mangsa mawa kulawargana Sirawing kadieu Kang. Nya bener, nya. Ayeuna mah tinggal ngadagoan kadatangan si Sutra jeung kulawarga Sirawing. Lainna naon dawet mah memang geus teu sabar yo. Hayang geura buru-buru, beres ieu urusan. Nya kula oge sarua hayang buru-buru beresnya lila teuing ninggalkeun imah mah karunya kasemah anu datang. Karunya teuing nya pang nama semah anu datangkeun heung ngahasilkeun bener toh. Bener ketang kumacarana we neangan kahirupan mahnya nu matak loba wae nya anu datang oge lantaran aya karasana meureunang. Mbah Camati Sakti jeung Ki Jalumpit tinggal ngadagoan kadatangan Aji Sutra anu tangtuna oge bareng jeung kulawargana Sirawing. Caturkeun Aji Sutra waktu datang ka imahna Sirawing tetela anu aya di jero imah teh masih keneh can salare. Puguh be Jaka Sinangling, Ayu Manganti jeung Saraswati pada kaget pacampur jeung bunga ningali kadatangan Sirawing dina waktu harita. Ngandung harti kaayaan Sirawing geus pulih deui saperti bihari. Dina paroman anu marahmai Jaka Sinangling ngabagiakeun anu jadi bapakna. Imahna Sirawing tetela anu aya di jero imah teh masih keneh can salare. Puguh be Jaka Sinangling, Ayu Manganti jeung Saraswati pada kaget pacampur jeung bunga ningali kadatangan Sirawing dina waktu harita. Ngandung harti kaayaan Sirawing geus pulih deui saperti bihari. Dina paroman anu marahmai Jaka Sinangling ngabagiakeun anu jadi bapakna. Nuju diobrolkeun demet ama bet panjang umur teu nyangka ama bakal sumping dina waktos ayeuna. Memang ngahaja ya buru-buru datang nepungan teh lainna naon lantaran ngarasa sono ku kulawarga. Lian teh eta aya hal penting ieu teh ya anu bakal ditepikeun. Saraswati neuteup antep ka Sirawing mamalihan anu taya lian ti Aji Sutra teu lila terus nyarita. Nah, aya hal penting naon kitu anu sejadi dugikeun teh Kang Rawing? Bet kurareuwas abdi mah. Kieu ye, Raswati, ku Akang bakal diajakannya dina waktu ayeuna ye ka hiji tempat. Nya ari alusna mah kabehanana be milu
sangkan sekabeh kulawarga jadi tenang hati jeung pikiran. Ku akang ngarek dibawa ke tempat di mana si topeng mayit geus ngababatang jadi bugang. Ayu manganti kadenge dina waktu harita milu mairan caritaan. Maksud ama teh tarung deui bae sareng si topeng mayit ama. Bener, manehanana panggih di jalan, keukeuh nantang ijen jajaten ka ama. Nya geus kagok asong, bea kasabaran ama teh nya. Nu akhirna mah kaayaan manehna memang maksakeun diri. Padahal can pulih sapinuhna kasehatanana teh. Nu matak manehna dina waktu harita rubuh ku ama. Ieu kaayaan kudu dibuktikeun supaya kulawarga kabehanana jadi yakin jeung moal ngarasa salempang deui. Ayu manganti jeung Jaka Sinangling kawilang bungah oge hatena. Malah ngarasa panasaran hayang ningali kaayaan si topeng mayit anu geus rubuh nepikeun ka hanteuna ku si Rawing. Ayu manganti anu harita cumarita. Oh, bungah atuh pamikitu mah ama. Janten tenang ayeuna mah ye. Sanes bae kanggo kulawarga urang. Nanging oge jalmi-jalmi anu sanesna anu salami ieu jadi korban kekejeman si topeng mayit. Tinang tos panginten sami ngaraos bingahna. Sanes kitu Kang Angling. Bener kitu Ayu. Tetela geningan harapan urang teh jadi kanyataan. Si topeng mayit mampu diungkulan. Abdi terus terang tadi nama salempang ama. Inggis upami lumangsung deui tarung salira ama anu bakal cilaka. Si Rawing mamalihan alias Aji Sutra dina waktu harita ngabagikeun paneuteupeuna ka sakur nu aya di dinya. Tah, nu matak lantaran kajurung kurasa ieu ka bunga sakaligus tanda ngahormat ka si Rawing. Urang buktikeun nya kaayaan si topeng mayit ayeuna. Nang karak baeud tah geus teu bisa naon-naon jelema teh. Ayu manganti mah jo langsung be ngareret ka Jaka Sinangling anu jadi salakina. Bangun anu teu sabar hayang indit harita kene. Nuhun, hayu be atuh Kang. Urang sareng ayeuna be nya ka tempat ama tadi tarung jeung si topeng mayit. Abdi tos teu sabar ya, hoyong ngabuktikeun. Ari keur akang mah moal nolak kana pangajak. Komo ieu sasatna ama anu ngajakanana. Kumaha Bu? Saurna ama teh ngajakan urang ningali si topeng mayit. Ari senggam abdi mah Bu, memang kedah nya. Kedah dibuktoskeun Bu. Saraswati tita tadi terus marhatikeun si Rawing mamalihan. Anu saterusna Saraswati jadi inget kana amanatna si Rawing anu jadi salakina. Anu tadi beurang panggih di guha legok panamping. Kang Rawing, tadi barang kungsi amanat ke diri aing. Nah aya hubungan anak itu jeung ieu Kang Rawing anu ayeuna datang. Memang aya kejanggalan ieu teh. Apan tadi barang teh waktu panggih jelas Kang Rawing nyebutkeun meunang sababaraha poe mah moal waka bisa balik, tapi ayeuna datang ka dieu nya. Inget deui ieu kana amanat Kang Rawing. Pikeun ngayakinkeun asli jeung teu na Kang Rawing. Hayang nyaho ku aing rek dibuktikeun ya. Ningali Saraswati kalakah ngahuleng, si Rawing mamalihan kadenge harita nyarita deui. Kunaon bet kalakah ngahuleng kitu geuningan Raswati mah nya. Diajakan init ku akang teh kalakah cicing. Kumaha ieu teh? Saraswati imut bari terus ngawalon. Ke tenang heula atuh Kang Rawing. Komo tos karuhan jelas mahnya si topeng mayit aja. Nah, nganggo kedah rurusuhan Kang. Lain gurung gusu. Ngan akang mah hayang ngabuktikeun. Ye naon anu diomongkeun ku akang ayeuna teh lain ngan ukur caritaannya. Carita anu dereka. Ke gampil Kang, angkat mah. Ku abdi ieu tos disampakeun Kang. Mending tuang heula we cek abdi mah. Tuang heula sareng ieu ya Kang ya. Karesep akang rencangna nyatana cobek belut Kang. Si Rawing mamalihan kerung bari semu nyengir di tawaran dahar ejeng cobek belut teh. Cobek belut? Manya akang kudu dahar ejeng cobek belut, ha? Teu beuki akang mah cobek belut mah.
Saraswati dina waktu harita ngalakukeun gerakan anu di luar dugaan. Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti oge kaget ningali tindakan Saraswati dina waktu harita. Ramo-ramo leungeunna dina waktu harita mencet urat-urat penting dina anggotana badan Sirawing mamalihan anu keur diuksila, ngajadikeun Sirawing palsu alias Aji Sutra. Jadi diuk bari henteu bisa gerak, henteu kaburu disingkahan ejeng ditakis gerakan Saraswati lantaran memang cepet ejeng di luar dugaan. Jaka Sinangling harita terus negor kanu jadi indungna. Bu, kunaon ari ibu ngelakukan tindakan anu kitu ka ama, Bu? Ieu teh ama, Bu. Apan uninga ibu oge? Ama teh nembe pulih kakuatan, pulih kasehatanana, bet dilumpuhkeun kitu geuningan ku ibu. Naon teh maksudna, Bu? Ayu Manganti oge dina waktu harita sarua teu ngarti ku tindakan Saraswati anu saperti kitu ka Sirawing. Harita milu mairan caritaan. Ibu, kunaon bet kasar kitu ka ama, Bu? Kaget abdi mah teu ngartos aya naon teh, Bu? Saraswati teu malire kana caritaan anak jeung minantuna. Neuteup ka Sirawing mamalihan alias Aji Sutra, sikep jeung caritaanana jadi galak. Saha Andika sabenarna wani-wani rek merdaya ka kulawarga Sirawing. Lancang Andika bari niru-niru salaki kuring. Buktikeun ayana saha diri Andika nu sabenarna dibuka ya ku kuring bajuna nya. Saraswati dina waktu harita rek muka baju Sirawing palsu, leungeunna dicekelan ku Jaka Sinangling bari terus nyarita. Ibu, ulah ngalilieur abdi, Bu. Ama anu nembe sumping kedahna dihormat ku urang, Bu. Tapi ieu geuningan kalaka di kieu-kieu ku ibu. Sing emut, Bu. Sadar, Bu, apan ieu teh ama, Bu. Saraswati dina waktu harita ngareret ka Jaka Sinangling terus nyarita. Hidap ulah ngahalangan karena tindakan ibu Jaka Sinangling. Ieu jalma lain bapak hidap, tapi jalma anu boga maksud hasud niat daleka ka urang sakulawarga. Mamata badungannya naon anu ayeuna dilakukan ku ibu pikeun ngayakinkeun saha ieu jelema anu sabenerna. Oge kapaksa ya ku ibu kudu dibuka bajuna nya. Saraswati anu geus leuwih ti heula meunang amanat ti Sirawing boga kayakinan yen eta jalma teh Sirawing mamalihan. Baju anu dipake ku Aji Sutra dibuka ku Saraswati. Kajadian saterusna memang mata kaget. Pangpang namah Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti anu molohok bengong mata simeteun. Sabab sanggeusna dibuka baju nama nu tadina katingalina Sirawing teh jadi Aji Sutra anu katingali paromana sepapias taya getihan. Saraswati neuteup ka Aji Sutra anu awakna teu make baju teu lila. Saraswati terus nyarita deui. Tetela Andika geuningan Aji Sutra lancang temenan. Andika make jeung niru-niru salaki kuring segala rupa. Kurang ajar Andika Aji Sutra. Bari jeung ngadaregdeg sorana ngageleter. Aji Sutra dina waktu harita maksakeun maneh cumarita sieun anu lain di kieuna sabab rahasiana tetela kabongkar. Ampun, ulah di kukumaha. Ampun, rumasa salah. Ampun kuring, rumasa salah. Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti masih keneh pada kaget ku ngabandungan eta kajadian. Can aya anu cumarita saurang oge meh teu percaya kana ayana eta kajadian. Saraswati anu harita terus nyeleksek ngorek katerangan ti Aji Sutra. Jelaskan, naon maksud Andika anu sabenerna pangnawani niru-niru salaki kuring sarta jelaskan saha anu geus ngabantu Andika pangnawani jeung bisa ngalakukan tindakan anu saperti kieu. Lamun hayang dibere ampun, Andika kudu ngajawab anu sajujurna. Ampun Ibu Saraswati, kuring dibantu ku Mbak Cambati Sakti jeung Ki Jalumpit. Jadi wani jeung bisa kieu teh jadi Sirawing. Jelaskan ka kuring naon maksud Andika nu sabenerna. Jawab. Maksud anu sabenerna mah terekna naon
rek nyobaan we bari nyelidik ari si Rawing aya di mana. Bohong Andika ulah wani bohong lamun bener hayang salamet Aji Sutra. Ingatkan kuring kulawargana si Rawing bisa bae ngalakukan tindakan anu kejem ajang talenges ka Andika. Jawab anu jujur Diancam ku Saraswati dina sikap ejeng caritaan anu tandes ejeng gala. Akhirna Aji Sutra sieun oge nu saterusna balaka ngeunaan maksud tujuanana anu keukeuh hayang numpur ludeskeun kulawargana si Rawing. Ngadenge katerangan ti Aji Sutra anu saperti kitu, puguh be jaka Sinangling jeung Ayu Manganti jadi nafsu leungeun katuhuna rek ngajewang beuheungna Aji Sutra tapi dihalangan ku Saraswati. Tenang Angling, urang teu kudu buru-buru nafsunya. Ibu anu bakal nangtukeun tindakan naon anu pantes ditarima ku jelema saperti kieu nya. Jaka Sinangling muncereng ka Aji Sutra bari terus nyarita. Anjeun bener-bener teu euy Aji Sutra. Sakuduna anjeun sadar tina sagala rupa hal kasalahan, lain terus-terusan neangan akal ejeng cara pikeun ngaruksak ngabinasakeun kulawarga si Rawing. Kuring ayeuna bisa merenan jiwa Andika Aji Sutra. Meureun deui panon Aji Sutra bari jebi siga anu rek ceurik, teu lila terus nyarita deui. Ampun Jaka Sinangling, ampun. Kuring ulah dibinasa. Moal deui, ampun. Kabatur henteu oleh dengki ejeng boga niat binasa, tapi diri sorangan rek dipergasa mageningan sieun Andika teh Aji Sutra. Kuring si Jaka Sinangling lain jelema anu kejem, tapi ningali kelakuan ejeng tindakan ayeuna anu dilakukeun ku Andika, kuring bisa leuwih kejem dina ngalakukeun tindakan. Ulah dibere diampun jelema nu kieu mah Bu. Duh, ampun Ibu Saraswati. Moal nyaan, moal rek kumawani ganggu deui ka kulawarga Parawing. Kuring rumasa dosa, rumasa salah, Bu. Ayu Manganti milu mairan caritaan bari neuteup ka Aji Sutra. Anjeun memang jalma anu teu boga rasa rumasa Aji Sutra. Dina hatengan ukur aya rasa kacecep ejeng kageuleuh. Hayang ngarina jeung jail kaniaya. Mangsa batu rek ngalakukeun tindakan anu kejem seperti Andika. Geuningan sieun anjeun oge. Abdi panuju Bu, lamun ieu jelema ulah dibere ampun Bu. Saraswati neuteup ka Aji Sutra teu lila terus nyari. Bandungan ku Andika, Aji Sutra. Kumaha amakna kulawarga kuring dina waktu ayeuna. Nu mata anjeun sabenerna memang teu pantes dibere ampun. Duh, ampun. Sing karunya ka kuring Ibu Saraswati, tobat nyan, tobat. Moal kumawani deui ngalakukeun tindakan anu saperti kieu. Ampun pisan. Ieu kejadian sakuduna dijadikeun enteng keur diri anjeun Aji Sutra. Sakumaha hebatna, sakumaha rapihna, rek ngalakukeun kajahatan ka jalma henteu boga dosa, tangtu bakal aya dina kagagalan. Kaharti Aji Sutra. Kaharti Ibu Saraswati. Memang bener teu salah eta anu dicaritakeun ku Ibu Saraswati teh. Nu mata kuring bener-bener tobat ayeuna mah. Moal rek ngalakukeun tindakan anu kieu. Moal kumawani deui ka kulawarga di dieu. Lain ngan ukur ka kulawarga kuring hungkul Aji Sutra, tapi ka kulawarga anu sajen oge nya. Anjeun sakuduna ulah ngalakukeun tindakan
anu dumasar ke kepentingan diri sorangan geus meujeuh na anjeun sadar lain ngan ukur caritaan tapi kudu dibarengan jeung kenyataan Aji Sutra. Jaka Sinangling masih keneh panas sigana teh hatena kurang panuju lamun henteu nibankeun hukuman ka Aji Sutra. Harita Jaka Sinangling kadenge nyarita deui. Ieu jelema anu ngaran Aji Sutra sangem abdi mah tos ulah dibere diampun jeung pangampura Bu. Geus sababaraha kali manehna nyelakakeun ka urang. Kasabaran aya batasna Bu. Abdi satuju pisan lamun ieu jalma ditibanan hukuman anu satimpa Bu. Ayu Manganti ngarojong kana caritaan anu jadi salakina. Naon anu dilisankeun ku Kang Angling? Abdi satuju Bu. Tuh manu kieu mah dibere ampun jeung pangampura oge Bu. Leuwih hade dihukum Bu. Saraswati ngabagikeun paneutupna ka anak jeung minantuna. Manehna bisa ngarti lamun anak jeung minantuna nyarita saperti kitu. Lantaran lain sakali dua kali Aji Sutra rek nyelakakeun kulawarga Sirawing. Tapi Saraswati henteu mawa karep sorangan. Satiap tindakan anu dilakukeun tangtu kudu dibadamikeun heula jeung Sirawing anu jadi salakina. Dumasar kana eta tinimbangan, Saraswati terus nyarita deui ditujukeun ka Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti. Ibu bisa ngerti karena kayan hati ajeng perasaan hidup duaan. Dalaksana jan ibu oge sarua lamun ngagugukeun nafsu mah. Ngan ibu terek mawa karep sorangan. Urang tetep kudu badami ajeng bapak hidup dina satiap ngalakukeun tindakan. Nu matak dina poe isukannya hidup Angling. Tepungan bapak hidup di tempatna sarta jelaskeun ngeunaan ayana ieu kajadian. Urang kudu tetep sabar. Bapak hidup engke anu bakal bisa mere wewengan atawa bongbolongan. Naon tindakan anu sakuduna dilakukeun ku urang ka ieu jalma anu ngaran Aji Sutra. Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti geus ngadenge caritaan saperti kitu ti Saraswati mah teu bisa paloba-loba deui carita. Sabab memang bener Sirawing sanajan eueuh di dinya tetep kangaranan pupuh kulawarga kudu dibawa badami. Jaka Sinangling narik napas panjang bari terus kedal deui lisan. Nya kitu sae atuh Bu. Keun enjing abdi panginten nepangan ama. Ku abdi bakal dijelaskeun ngeunaan ayana ieu kajadian Bu. Mung mudah-mudahan be nya ama oge sami sareng urang sikepna tur pamadeganana yen jalma saperti Aji Sutra tos teu kedah deui dibere ampun Bu. Malihanan kedah dibere hukuman Bu. Saraswati nyarita deui ditujukeun ka Aji Sutra. Masih keneh untung keur diri anjeun Aji Sutra. Sabab kulawarga kuring di dieu kaasup masih keneh bijaksana tindakanana henteu ngan ukur nurutkeun nafsu. Ngan sok sanajan bari jeung kitu, wayahna kuring moal bakal bisa ngabebaskeun Andika nya. Ini tinggalkeun di patempatan Aji Sutra. Henteu sirikna bari jeung ceurik lumengis, harita Aji Sutra nyarita deui menta supaya dirina dibebaskeun. Duh, sing karunya be ka kuring Ibu Saraswati. Ampun nyaan, muarek kumawani deui diri kuring. Ngarah-ngarina boga hate anu goreng ka kulawarga di dieu, oge kanu sejena. Ampun kuring, rek tobat, rek eling ayeuna mah, ampun. Saraswati tetep dina sikep jeung pamadeganana moal rek ngabebaskeun Aji Sutra rek ngadagoan heula putusan ti Sirawing anu jadi salakina. Henteu bisa Aji Sutra. Wayahna Andika dina waktu ayeuna dijadikeun tawanan di tempat kuringnya. Ngeunah teuing keur Andika lamun ayeuna ku kuring dibebaskeun. Tarimakeun bae nya. Ayeuna mah ieu kenyataan anu karadapan ku Andika. Lantaran bongan sorangan atuh dah. Kada hidup paho Angling, poe isukan tepungannya bapak hidup. Urang kudu menta bongbolongan geus sanangtukeun sikep ajeng tindakan ka ieu jalma. Kitu di antarana kajadian anu karandapan ku Aji Sutra dina waktu harita.
caturkeun Mbah Camati Sakti jeung Ki Jalumpit anu ngadagoan kadatangan Aji Sutra. Mbah Camati Sakti geus ngalanggut nundutan, kitu deui Ki Jalumpit. Geus ngampleng sakitu dilana tetela, Aji Sutra masih keneh tacan aya embol-embol datang. Bari si Deang dina senedurukan, Mbah Camati Sakti ngareret ka Ki Jalumpit terus nyarita. Wah, kumaha yo? Si Sutra teh geuningan can katingali wae datang Jalumpit. Pira kuling rumahnya teu nepikeun ka tempat nu dituju. Kunaon menangampong kieu nya? Wah, nurutkeun hitungan waktu mah pan, kununa teh geus datang ajeleba teh ka dieu nya. Si kumaha yo bisa kieu Jalumpit? Nya ieu mah kudu sabar Kang ngaranan ngadagoan mah memang kesel jampe nate nyaeta kudu sabarnya mun henteu sabar mah atuh meureunnan lapur Kang. Dewek oge kurang kumaha sabar. Kita di pan dewek geus ngomong ya. Sanajan nepikeun ka isuk-isuk nya ku dewek bakal didagoan di dieu. Ngan ieu mah nya lamun ngitung kana waktu kuduna teh pan geus datang deui ka dieu ya si Sutra teh Jalumpit. Memang bener Ketang. Naha naonnya acan aya kene aya geningan nya eueuh datang kunaon nya palang siang ye. Nah palang siang kumaha kitu Jalumpit? Cik gunakan deui ilmu ilaing Jalumpit. Oh keur naropong kaayaan si Aji Sutra. Nah geus hasil atawa acannya geus tepi atawa acan yo manehna ai mana kula wargana Sirawing. Atuh urang susul deui amun kieu mah Kang. Ki Jalumpit dina waktu harita ngajepat deui ngagoler dina luhur taneuh. Dua leungeunna dina waktu harita disidakepkeun, panonna dipeureumkeun. Ku kakuatan ilmu Ki Jalumpit, akhirna bisa katembus kanyahoan ngeunaan kaayaan Aji Sutra dina waktu harita. Ngoneal hudang tina ngagolerna, Mbah Camati Sakti geus teu sabar, langsung dina waktu harita tumanya ka Ki Jalumpit. Cik, coba kumaha ya Jalumpit? Bisa kanyahoan si Sutra teh ah? Sok pok buruk bedakeun jelaskeun caritakeun oi. Ki Jalumpit dina waktu harita narik napas panjang bari jeung gigi deug neuteup ka Mbah Camati Sakti terus nyarita lalaunan. Aduh teu sangka bener di luar dugaan Kang. Kula teu nyangka lamun bakal kieu kajadianana. Mbah Camati Sakti kerung beuki panasaran hatena terus nyarita deui.